Rasa ini mah pemainnya. Ari manehnya naha jika udah jurig. Mang Tok. Lain atuh, lain ujak jurig. Terus? Nih. Kieu caritanana teh. Kamari teh urang nagih. Nah, awet nu ditagihna teh kalah kalumpat. Pan urang teh sareueul amarah teh jadina teh. Ai tadi mana narek bayar. Urangnya lompat weh. Keun weh meh karasaeun. Kamari ge urang seueul. Kumaha Mang Tok, cerdas teh urang. Ah, teuing. Ih, Mang Tok mah. Kela Mang Tok nyakeun naon camul we sorangan jiga tubul kai. Puguh urang teh. Oleh mikiran kudu jadi adi. Oleh mikiran kumaha Mang Tok? Kieu put adi-adi teh rajin, balager, palinter. Tapi sanggeus boga HP. Dicokot HP-na tega itu dicokot di kumaha put Teuing kubu. tuh nya cek aing ge maneh paling ditanyaeun Sok kitu Mang Tok mah. Urang happy omongeun keur maraneh. Utamana ka maneh tan. Urang rek saeutik papatah atawa ngelingan ka maneh.
Tapi kahade pilain harti urang luhung ku ilmu jembar ku panalar nya sahantena lah urang apal mana nu salah mana nu bener. Lain harti lancek nu loba duit da eta teh mang malikeun HP keur maneh teh dibelaan capek teu menang capek, tiris teu menang tiris, panas teu menang panas. Da ikunya mah eleh atuh. Tah sanggeus ayeuna kabual mere HP keur maneh lain harti kudu ngorek we HP sapopoe. Nepi kurang kana adab, lalai kana ibadah, alpa kana sakola, ulah gitu ah. Awon eta teh. Sarua jeung tengajenan usaha jeung kanyaah nu jadi kolot. Nah tega.